Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda, urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang aya dina sehat panjang yuswa. Khususna ka wargi-wargi Mang Dedi anu kiwari ngagaduhan hanca carita Sirebing. Naskah carita ayeuna baris dipaluruh bagian anu ka-7. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katuna bagian kegenepna. Pedaran Mang Dedi kepegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan Mang Armin anu harita dibawa ku siluman ka guha anu mangkuk di gunung atawa di pileuweungan nya. Cenah cek ujaring ieu carita Mang Armin teh arek disate ku para siluman. Kumarupa wae udah. Kumaha atuh para pamirsa lajeng dari carita atuh mudah-mudahan Allah kiwari nu jaya dina sehat nya. Pilih ku galih anu saena singgahan ku manah anu abona ieu mah mung saak ukur tambah leleson bae nya. Bangsa alam hari teteh estuning meni ngaguru na surak para siluman anu arita atoh peda eta cenah menang manusa. Beda deui jeung Mang Armin hari teteh keur sumambat we bari jeung nang karak geus meunang ngabangkol ti arek dipencit cenah. Hampura uring teh mak jigana urang teh mau bisa panggih deui. Hampura ujang anyaking anak bapa. Maksud hati dek maluruhna jadi anak alias anaking. Kalakah diri sorangan anu nama rek namahan pati. Jadi mana atuh maneh teh sujang. Cek Mang Armin harita tungtung nama jadi sasambat ka anak jeung ka pamajikan. Sedengkeun harita Mang Armin oge ka awaskeun ngagegag eta si Alogojo ngadeukeutan ka Mang Armin nu harita awakna geus diborogor dina luhureun babangkuan. Tapi kira-kira 2 lengkah deui ka tepi ka Mang Armin anak gaur dibarung ku Suramaung. Harita angin ngaguruh merikeun kagarweng pisan. Maung pating galaur meni ngaguru di ditu jeung di dieu disusul ku sora angin anu pating hariu jeung pating gorowok jeung pating kocak dengek. Barang Silogojo ngaliuk di tukang nena katempong ngabling wadia balad si Gopar alias Maung. Muni peting aringuy aya kana puluhna. Atuh harita kene oge kabeh lalumpatan para siluman teh nyarolametkeun dirina sewang-sewangan. Sawareh mah atuh aya anu aya kawani pating hariu ngabubat babitkeun tumbakna ka balik wadia balad si Gopar alias wadia balad Maung. Mireungeuh kaayaan gitu mah Silogojo oge atuh cicicingeun langsung narajang keta para Maung anu ngangsreg atuh kalebah manehna. Hiu pedang Logojo anu asa narek mencit Mang Armin teh jadi dipake ngabubat babit kana Maung anu keur ngaronom ka dirina. Tapi memang si Gopar alias Maung jeung wadia baladna lain Maung anu atah-atah pangabisana
Antuk mah loba balad si bocokok we anu benang diroweng ku maranehna. Malah aya nu dihakan langsung harita kene. Si Logojo oge ngerasa sawak nempok itu mah. Wah, julung atuh berotok. Manehna lumpat nyelametkeun diri merikeun kaji buleud-buleud we harita teh. Cetruk eta Logojo ti tajong jiga da bae ni najong batu. Aduh. Si bocokok mah teuing ka mana? Anu tadi dikawaku para awewe anu garulis teh cek panon manehna. Geus ngalaleungit terus les teu katempo di jeung awewe-awewena. Sakiceup oge ujug-ujug sep. Cempe we kaayaan jadinya teh. Kabeh geus eueuh di dinya. Wadia balad-balad si bocokok teh. Teuing kamarana ai lain anu geus pararaeh mah. Jeung sawareh anu geus jadi eusi peujit wadia baladna si Gopar alias Maung anu badag. Nya sanggeus puguh kitu mah terus we eta si Rebing nyamperkeun ka bapana. Samemehna bebeja heula ka si Burok. Jeung nitah indit dina moal pihadieun lamun bapana nyahueun ngeunaan manehna warawuh jeung bangsaning siluman selemin. Si Gopar atuh alias Meong wadia baladna oge samemehna geus dibejaan. Lamun geus beres tugas mah langsung cenah nyararingkah di eta tempat. Kitu parentahna si Rebing. Atungan sakilat oge geus les jelung-jeleng les teuing ka mana si Gopar sabatur-batur. Jikana bae atuh arasup dewe ka jero pileuweungan. Ari Mang Armin atuh bapana si Rebing karek sadar kana kaayaan. Manehna ngarasa bungah sanggeus aya pitulung tinu Maha Kawasa. Nu ngajadikeun manehna teu tulus jadi eusining beuteungna si bocokok jeung balad-baladna. Sanajan manehna ti ngarti naha eta maung-maung teh. Ari ka manehna mah atuh hiji oge eueuh nu daekeun ngaganggu. Kalah jiga anu rengkuh tandaning hormat. Dina waktu tadi si Gopar sabalad-balad ngadeuketan ka Mang Armin. Sanggeus eueuh sasaha deui, terus we atuh si Rebing harita nyampeurkeun ka bapana. Anu harita mah atuh geus leupas tatalina anu ngaborogod awakna. Data di teh kanyahoan ku Mang Armin eta tali teh digegel ku wadia baladna si Gopar. Atuh puguh we nempos anak nyampeurkeun kitu mah kadinya. Da eta mah Mang Armin teh sirikna ngarontok atoh campur jeung kaget. Nah anakna beut aya nyaho yen manehna aya di dinya. Anak Kim Sujang di mana wae atuh maneh teh anak Kim. Bapa geus diduka nipika kieu neangan hidup dipikeun ampir-ampiran di pahala ku manusia leuweung. Bagja pisan anak Kim bisa tepung cek Mang Armin alias Mang Armin. Munikeun kareng hapranju bari ngomong teh ngembeng cimata tapi cimata atoh. Atuh barabat si Rebing harita teh ngadongengkeun naon rupa jeung anu geus dibejakeun ka indungna. Cindekna mah si Rebing jeung teu ngomongkeun anu sajaran terahna ka bapana oge. Yen anu ngabantuan bapana bisa kapanggih teh ku alatan para siluman jeung maung-maung anu kajajaden anu sok ngabejaan ka dirina. Da lamun teh mah dibejakeun ka bapana meureunnan. Leheung basa lamun percaya kumaha lamun henteu.
tungtung nama atuh harita teh jempe we dikemuk busorangan. Tah gitu bapak, matak tadi langsung wing teh muru ka dieu. Ari pek teh geuning bener pisan geuning aya bapak teh jadi dieu meh-mehan cilaka. Untung we eta mangkluk leuweung teh karabur sarieun ku eta maung anu ngabantuan jigana teh. Aya lain bayat lain kuduna bapak, lain kuduna bapak paeh kudu kada itu. Ari kudu paeh jadi eci caduk mau marah. Ayo ada mejang urang balik karunya inung maneh bisi arep-arepeun di lemur. Brau atuh harita si Rebing atuh jeung bapana marurang ka lembur. Bangsa alam harita teh beuki lila beuki berang bae. Breh di jalan satapak anu keur lempang paduduaan. Oreng si manaha oreng Bang Armin jeung anakna nu katelah Sirbing. Teka catur lila diaja di jalan. Urang kocapkeun geus tepi teh harita kalemburna. Teka sampak jadi mahna geus aya 2 urang semah. Lalaki jeung awewe anu umurna sapantaran we jeung Mang Armin jigana teh beda tatahunan da eta beungeutna oge ampir sarua. Aya geuning aya akang ya jeung acok geus lila cek Mang Armin harita kituna teh beri nyolong krong ngajak sasalaman. Si Rebing oge nurutan sasalaman. Ari bismillah harita teh. Tah geuningan. Alhamdulillah. Geuningan bapana datang. Di mana wae atuh ari Kang Armin. Si Sujang geus balik deui. Kalah anu neangan jadi balik di teangan. Syukur atuh ari geus pada salamat mah. Cek indungna si Rebing harita bari jeung neuteub ka salakina. Nya minta puguh akang oge reuwas ngajenge maneh cenah teu balik-balik. Tadi ngabenu ngabejaan teh pamajikan ilaing majarkeun teh cenah neangan si Sujang. Keun bae atuh ari geus ngariung mungpulung deui mah. Cek eta semah anu mirip beungeutna teh Mang Armin. Tayalian katelahna teh nyatana lanceukna Armita anu nganjer di lembur luhur. Rada anggang lembur eta mah. Katelahna teh nyatana Bapak Sukanta. Lanceukna Mang Armin teh. Ari nu awewena pamajikanana Bapak Sukanta tayalian ngaran talahna teh Wak Nun cenah. Ngahaja maranehna teh nepungan ka Mang Armin sakulawarga. Lantaran naon? Lantaran arek boga niat. Boga paniatan deuk ngabejakeun di ka Mang Armin. Ngeunaan anakna cenah anu awewe anu bungsu. Waktu eta teh keur gering tarna pisan. 2 anakna Bah Sukanta teh ari anu cikana mah lalaki. Ai ngaranna teh Jang Uhe. Geus rimitan manehna mah. Malah ayeuna oge keur aya di imah bapana nyaeta Abah Sukanta. Keur tugur anu gering cenah 2 anu jeung pamajikanana. Allah. Nah atuh Kang muni karek ngabejaan ayeuna akang teh. Mang Armin harita nganahana anu jadi lanceukna. Ayo maneh Min. Nyeta atuh akang teh dasa tadinya mah sugan teh moal rek katutuluyan.
Akang mah asa karareung puguh gede mah cemin. Si Nyai mah aja penyakitnya beda jeung anu lian. Alah, beda jeung nulian kumaha maksud akang teh kudu jelas heula atuh. Dengekeun geura yeuh. Dengekeun min. Nya sok. Jiganya mah lain penyakit biasa yeuh. Nak mah kitu cicing atuh tong mantegan. Awakna anak akang teh jadi cararenang jeung bau hanyir deui. Beteungna ge bareuh bukekang. Uluh. Basukan teh kebat ngomongkeunna oge. Teu kuat kurasa anu nyelek. Ngaruih cenah dina genggerongna. Kawahing kurasa khawatir kan jadi anakna. Aman. Lain atuh Kang. Geus diubaran kanu bisa atawa acan. Da pasti eta mah atuh lain penyakit tibana langsung tinu kawasa jigana mah eta mah penyakit jejeunan jelema tah masalah geureuh. Ceuk Bang Armin bari jeung teu palanceukna. Ujug-ujug boga sangkaan kitu we Bang Armin teh. Ngadenge kecap kitu ti adina pok Basukanta harita. Yah. Ari mane Armin. Ubar aber mah geus ka ditu geus ka dieu. Geus beak dengkak akang teh. Unggal aya beja aya nu bisa ku akang coleh diteang. Unggal dukun anu lepus geus disusur paraji anu sakti geus disungsi. Tapi anger saurang oge eueuh nu bisa nyageurkeun euy. Kana panyakitna si Nyai anak akang. Ceuk babasaan teh mah geus beak dengkak beak naon-naon beak sagarupana. Kitu obrolan antara Lanceuk jeung Adi. Can urang tudah heula carita si Rebing jeung indung bapana anu keur ngariung harita di imahna. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan Mbah Wikanta nu jahat teh. Mbah Wikanta harita sakumaha anu geus dicaritakeun ti samamehna nyaeta manehna teh saurang pananyaan atawa dukun we lah ceuk umumna mah. Beuki dieu ilmu pangawurna teh kelakah beuki nambahan bae. Atuh teu aneh lamun ceuk unggal poe Rabu we semah-semah anu ngadon tatama ka manehna. Ari semah-semahna anu ka Mbah Wikanta rupa-rupa dingkah hayang jeung paniatanana. Ti mimiti nu hayang maju usaha, hayang payu ka awewe. Atuh awewe nu datang hayang laku ka lalaki, hayang boga katurunan pokona mah. Hayang payuyu barang anu rek dijual. Samalah anu hayang ngawisaya atawa neluh oge bisa. Ngan bandrol rupa-rupa. Ngan lamun hayang karana mah komo gampangkeun pisan pikeun Mbah Wikanta mah. Cinekna mah hayang nanaon oge teu woleh diladenan ku Mbah Wikanta. Jeung anehna teh deui da eta we hampir 100% kabeh hajat tamu-tamu anu tatamba ka marehna anu datang para tamu teh sok dijabah wae teuing kumaha tah. Cohagna mah mati we. Jampe pamakena Mbah Wikanta teh kana sagala rupa oge nepi ka hayang. Istijrad teh meureunnan anu kitu teh lamun ceuk Pak Ustad teh mah. Memang ari kitu mah pangeran atawa Allah Ta'ala moal waleh nganteur kana sagala rupa tingkah hayang makhlukna. Cenah eta perkara hade jeung gorengna mah engke we cenah pasti aya balitunganana. Sabab naon? Sabab kieu. Manusia beda jeung sato. Sato paeh belatungan sedengkeun manusia paeh mah
sagedengeun bilatungan bakal panggih jeung balitungan. Sajapana ti kitu oge ongkohanan di bahwi kanta mah pagawe teh di bantu bae ku para jin-jin siluman puhitanana teh. Atuh teu matak heran lamun salila ieu ngaranna bahwi kanta teh geus kacalo ka mana-mana. Ulah beroning jadi murna sorangan dalah kajauhna oge arapaleun ka bahwi kanta mah. Nya kocapkeun ieu carita dina hiji poe. Mangsa alam pasosore tong neret hawar-hawar geus kadenge di sarada mapaesan kaayaan alam sore. Tamu oge atuh kebeneran geus sada suwung da tadi beurang mah berit ngalut aya kana puluhna. Bahwi kanta harita teh keur diuk ditepas disang hareupeunana atuh nagog cukopi hideung pait diwadahan kena pekong anu jieun tina awi bitung anu gede ngebul keneh deui ai canutna belum sampu manehot munikeun karanggaek jiga tanuk muning anu tas dibeulem majilepeng we diwadahan kana piring seng sabot keur jongjon kitu rongheap kahareupeun aya anu datang saurang budak kalaki umuran benar kira-kira 20 tahun mah. Sanggeus aya di hareupeun bahwi kanta terus eta budak lalaki teh manggut tandaning hormat. Oh harita pangapunten dupi ieu teh laras bubina bahwi kanta kitu ceuk eta pamuda. Bari jeung teu woleh manggut tandaning hormat. Pihanjang. Apanya abah nu katalah abah wikanta teh abah teh geus sohor atuh. Ceuk bahwi kanta nguyahan maneh. Ya pajero ceuk bahwi kanta geus teu aneh deui atuh muji maneh teh. Mun aya tamu deui matak teu waka loba tanya. Langsung diajak ka jero imah. Atuh geblus we budak lalaki teh asup nuturkeun ka bahwi kanta. Sanggeus aya di jero gek eta budak lalaki diuk dina samaksa heulai. Bahwi kanta ge asup heula ka anggona tingrek naon. Jiga nama biasa we keur nyokot menyan ke parupuyan. Sok we omongkeun jang. Nyaon pamaksudan ujang pangna sumping ka dieu ka abah. Ulah ada jeung abah mah. Ya, sok aya nyaon. Bahwi kanta ngamimitian harita tumanya kasemahna. Sumuhun abah teh heula duduk sumuhun aya nyaon. Hatur nuhun pisan sateacana abah. Abdi teh parantos ditaros ku pangarsa abah. Jadi kumaha pamasudan ujang sebenarnya? Pangna jauh-jauh dijugjug anggang di teang nepungan ka abah. Cisok rek naon ieu teh? Kieu bah. Nepangkeun heula atuh nami abdi teh Darsa. Ya. Darsa sugan teh Darso. Darso mah tukang calung almarhum nya. Duka tuh datep. Atos apal adi mah genai. Ayo yang teh gimana tuh? Kawit mah abdi teh ti lembur luhur bah. Abdi pangna nepangan ka dieu teh ngahaja we ka saira abah nya heueuh atuh. Margi abdi teh aya kapuryogian anu kalintang penting na bah. Nya heueuh abah ge ngarti moe samacam-macam maneh datang ka dieu lamun teu penting. Sok terus. Janten upami teu aya kapuryogian mana naon capek-capek abdi ka dieu merenya bah. Nya heueuh geus tuluikeun. Ai ujang teh kunaon atuh? Ngabodor tapi hasil mending. Ulah lo bikin heureus ya. Sing daria serius jeung abah mah. Lu punten atuh da abdi mah kawitna kapungkur teh keur budak sok ngareog geus sakola di SR Cicing. Geus tuluikeun. Mohon kitu pisan abah abdi teh seja munu tulung ka sadaya abah. Abdi teh ngaraos di teung-teuing teung
ditenteingeun ku salah seorang istri. Sakitu abdi tos bebeakan teh negrakeun kanyaah kacinta ka anjeunna, tapi anggar we teu nampi kana naon rupa kaasih sareng kacinta abdi. Reg eta pamudak anu ngaranna Darsa teh ngomongna ngarandeg heula jiga aya anu keur dipikiran. Terus kumaha atuh kahayangnya? Sok langsung kana peremai salahan yo. Ulah kukuringan ting jauh teh lah. Lieur kana hulu yo ka abah mah. Oh nya kitu batah. Upami ukur teu bogoh mah abdi ge moal nyeri-nyeri teuing hate bah ku eta istri teh. Ari nyariosna ka abdi mah nyebatkeunana teh teu acan ngemutan anu kararitu cenah bah. Nu kararitu teh nyaon? Nya pisalakieun meureunnan. Oh, kitu terus. Pisalakieun maksudna mah muhun ka pamagat meureun nya. Pan maneh lalakina terus. Tapi akhir-akhir ieu ku abdi teh kanyahoan. Paingan tadina atuh can mikir-mikir pisalakieun. Aingna teh geus boga di kabogoh. Saha teh? Nya kabogoh abdi ngaranna Edoh. Oh ngaran awewe teh Edoh. Urang mana urang dinya keneh we tetangga abdi abah. Teh ku alatan aya kajantenan kitu abdi teh duh nyeri hate abah. Cek paripaosna teh marup ku padungrap kula mah nepikeun kaurugan taneuh beureum oge moal bisa poho. Ayeuna mah abdi teh hoyong eta istri teh diteluh we ku abah. Si Nyi Edoh teh. Kumaha carana mah lah. Asal ulah dugikeun ka maot we bah. Anu penting mah eta we teh kasih saheula we. Kitu tah bah. Cek eta pamuda nu katelah Darsa. Muni panjang ngempladu ngomong nage. Bah Wikanta mah atuh ngariut harita kulitarangna ge. Lain ku umur teuing. Lantaran dalam hutan bandunganana oge bakat ting kulila teuing meureun. Dumasar kana haeta atuh tuurna Bah Wikanta ditolol kujang Darsa. Abah ya kala kasare. Saha ngaranna awewe teh? Coba abah mapan atos kadi dioningakeun. Eta teh Epon Surtini. Ngaranna teh. Di Epon dukam naon maksudna? Tak itu duka naon panjang nama juga nama Surtini papanjanganana. Paponokna Epon dah dong segloba aturan sorangan atuh arek Epon dek Surtini pokoknya mah awewe we cukup segitu ge lah cek kudu make papanjangan segala rupa juga kayaknya mah ujang gak baik jagoan isukan bakal aya we bejana anu bener abah ai maneh bener. Bah Wikanta tanes ngomongna. Jika ngayakinkeun pisan ka eta Jang Darsa, lalaki anu gering hate na kualatan kabogohna boga kabogoh deui. Duh, atur nuhun abah. Nyaon? Nuhun pisan asa teh acana. Ayeuna abdi teh bade wangsul. Aik balik we nya. Iya abah aya. Hatur lumayan kau meser sesepeun. Ituna teh Jang Darsa. Bari cong salaman ngepulkeun amplop diisian duit ting sabaraha. Atuh Bah Wikanta meni atoheun pisan. Bari jeung jedah hate mah sabaraha ieu duit. Ieu Jang mah ulah kikeun Jang aera. Ieu nyuhun atuh tenang we Jangnya moal gagah abah mah anggap geus beres we. Nya sanggeus pugul kitu bajrut we eta budak kalaki nu katelah Darsa turun ti imahna Bah Wikanta. Ngencis init ngaleos rimpang ninggalkeun imah Bah Wikanta.
Dek balik dewe kalemurna berejeng mawa hate anu bungangan sugan jeung sunggan we cenah hasil urang tunda deui kaayaan bahwi kanta anu deuk ngalaksanakeun pamenta salah saurang pamuda anu katelah darasa teh urang tunda heula eta ayeuna tantung kege kasampeun deui ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan si Bocokok teh. Si Bocokok sakumaha nu parantos kauninga ku para kaum dagu sadayana tantungan manusia setengah siluman anu waktu kamari arek maehan Mang Armin anu ahina dibudak bari ku pasukanna si Gopar dina mangsa nempo si Gopar katutua dia belad nyerang ka si Bocokok mah panggeulana kabur pan harita teh cuwe awewe nu ngararendem ka manehna teu ditoleh teuing beak diharakan ku beladna si Gopar eta awewe teh teuing kumaha da teu puguh pok atuh harita si Bocokok manehna lain makhluk nu bolostrom ceuk lagi geus disebutkeun manehna jeung anak buahna raja-raja ngabogaan ilmu ulah weduk teu teraku naon bae pakarang. Ayah, cek beja mah aing teh gagah sakti mandraguna nya kitu deui para tantara kula. Batur-batur kula. Ayah, anu maca kami aya pengalaman waktu anak buah neka dengan relawan oge kalah malih diharakan ku wadia baladna si Gopar. Wah, sanggeus ngarasa jauh di tempatna reg atuh si Bocokok eureun. Lumpatna teh gek diuk dina handapeun tangkal kai nu nguyupuh. Napas nepikeun ka ngahegak bakat ku capek jeung soak keneh we ku si Gopar. Nyatana siluman maung teh kurang ajar ta si wawalak cuma datangna ta si bebengok Gopar teh jeung komplotannya teh acara aing jadi bubar kacawuran arek nyate jelema teu jadi teuing kumaha na si wadia balad aing buah kari tulang calingna hungkul jika nyama beak diharangan ku si Gopar jeung baladnya. Cek si Bocokok ngeceuwih ngomong sarangan. Hatena jadi ngerasa hariwang. Tapi ras inget tadi teh manehna asa-asa nempo si Jumanta jeung si Burok nu ngajarantang di beuh tonggoheun bari jeung naringalikeun ka tempat maranehna. Tadi teh salah dulu, mah guain ka dulu ayah si Burok tah jeung si Jumanta. Ayah urusannya haun tah bebengok. Siluman orai kadu teh. Nyahang ngajeredog di dinya ya. Padang siang, maradehna paripilueun sakada urusan jeung si Gopar. Jigana sapongko tah si wawalak. Wah, ku aing rek dijorag sia kasayangna. Cuman mang sia lamun maradehna memang aya pakuat pakait dan jeung nu tadi kajadian di podaran ku aing masya moal asa-asa deui silong atuh harita geus mikir kitu masih Bocokok teh ngagajleng kurusuk kana rungkun rek ngadatangan ka tempatna si Burok jeung si Jumanta cenah. Can para pambiarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mangga dibaris neruskeun ieu carita dina bagian anu kadalapan. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui
dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.